Sampurasun. Sampai. Sampurasun. Sampai. Sampurasun. Sampai. Tepang deui sareng urang sarerea di channel Sundaku. Sagalana oge arbiter. Nu penting mah tanggung jawab. Fokus deh ngayangan jurus. Karena teh malam Salasanya. Malam Senin. Salasa tiris pisan. Aslina ya di gunung itu. Poes di gunung, mountains, water ones, letus. Medis. Bahasa Sunda nama Gunung Cisasawi. Oh, gunung jasa sahun. Ya, lanjut. Ya, Enak ya. teh dinten Senin ping 17 Mei tahun 2027. Wow. Apal teh aya naon poe ayeuna? Memperingati hari naon? Ayeuna teh memperingati hari membaca nasional. Diperingati mang maca oge. Micro days mereka. Yes. Baca. Ada orang dek kerja kelompok kan? Woi, benar. Kebeneran pisan mah. Bener. Karena kan hari membaca nasional. Nah. Kebeneran pisan. Enak teh urang teh rek kerja kelompok ngeunaan asik mengenai art equal. Oh, seni. Sang seni. Juga itu tentang seni. Artikel lagi. Udah lawan art. Wah seni. Artikel. Arti keluarga. Artikel keluarga Adalah artikel. Bisa skip artikel, Mak. Artikel teh esai nu ditulis di media massa. Cek saya tadi maca dina buku. Artikel teh kitu. Artina teh lamun cek nomotkeun abinya Akang? akan drop. gerok ganti deui ganti. Artikel naon artikel? Oh cek artikel teh. Salah saji wangun tulisan non fiksi, Tulisan non fiksi. kalawan diuan Diwuwuhan ku analisis jeung pamandangan ti nu nulisna. non fiksi Gitu. anu dipercantik ku Dipercantik. nulisna meureunnya. Biasana artikel mah ngan ngabahas siji pokok masalah dumasar karena salah saji disiplin ilmu. Gitu. tapi Non fiksi dumasar karena hiji disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Kunaon? tapi di buka Bima kieu Anu cenah teh di bukuna Eta di buku eta kumaha? artikel teh mangrupa karya tulis anu disusun pikeun ngebrekeun pamadegan dina kana hiji fakta atau data atau hiji pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika nu tangtu. Berarti faktual kayaknya berdasarkan logika hampir sarua. Sebab Sarua. akibatna jelas. Tadi teh naon tadi teh akang teh? Non fiksi. Non fiksi berarti fakta, Fakta. kan dumasar Gitu. karena analisis. Analisis disiplin ilmu. Disiplin ilmu mas. Jadi Ayo deh. oh aya Aya. Tekaci. Ya rapor. Kayak kacamata. Nah. Numutkeun dina buku. Tekadangu Kang. Numutkeun buku nu kusim kuring dibaca. Ah, Hampir sami saran akan nu ya geus perlu dibaca. buku mana buku? Ah, yang lain buku. Itu dibaca. Oh. Nah, artikel teh hiji karangan faktual non fiksi ngeunaan hiji masalah secara lengkap anu panjangna teu tantu pikeun dimuat di media massa. Berarti panjang nama bebas. Jadi sarua we inti nama meureun artikel teh karangan faktual Ya. dumasar karena analisis. Hiji naon tadi teh? Hiji naon? Jadi disiplin ilmu. Hiji disiplin ilmu Nu dimuat di media massa. ilmiah oge nya Ilmiah. eta nya. Gitu eta pengertian artikel dari tujuan atau tujuan aja naon biasa nama
Tah artikel teh minangka tulisan mandiri anu sifatna aktual. Aktual. Oh, sifat artikel teh aktual. Bisa kontroversial, kalawan tujuan pikeun mere nyaho informatif informatif mangaruhan jeung ngayakinkeun mau aya kabut kieu euy Mulai hujan juga nih. Kerasa gunung nanti. Informatif terus mengaruhan jeung ngayakinkeun persuasif atau argumentatif. Nah, nu terakhir atawa nganyenangkeun hate nu macana rekreatif. Ngahibur oge berarti nya tulisan teh itu bisa jangan ngahibur oge nya isugan teh tulisan teh ngan saukur bacaan itu ya loba oge fungsina teh. Terus aya wanda-wandana tuh asik wanda-wanda. Lanjut sih pangga wanda-wanda. Tidak buku simpuring dibaca. Wanda teh naon sih? Wanda teh jenis. Aya tilu artikel. Dumasarkeun nulisna mun aya mah. Dumasarkeun nulisna teh artikel teh atau wanda teh aya tilu. Nu kahiji aya nu disebut teu kadang emang sing tarik atuh. Anu kahiji aya nu disebut artikel naon mang siram heula. Oh. Nah, artikel redaksi teh. Lila da kantor kalau ternyata hungkul. Artikel redaksi, redaktur. Nah, nyata anu digarap atau ditulis ku redaksi dumasar kana tema anu jadi eusi tuh redaktur nulisna dumasar kana hal anu aktual ayeuna naon hits viral. Nu kadua aya nu disebut artikel umum angkutan umum segala oge bisa naik bener. oh bisa nu penting mah bertanggung jawab. terus naon eta artikel umum teh tulisan anu ditulis umum maksudna umum video teh satu Berusaha wae. berarti lain penulis umum berusaha wae terus ngirimkeun ka atunya orang penulis lamun kitu mah nya kan urang nu nulis nya maksudna anu teu damel di eta gitu anu teh aya di jero si Kita jadi pers gitunya, wartawan. misalnya jadi wartawan Terus itu na KBG ada penulis kan? penulis Iya, artinya penulis WA penulis SMS-an enggak salah terakhir pamungkas deui nu katilu Beres di wae. beres deui nya sakedeung udah gatuh artikel khusus Hus. Khusus. Artikel khusus naon artikel khusus? Nggak jelasin hiji hal supaya dipikawanut ku sararea Oh berarti informatif oge. informatif tadi jelas. Terus naon deui? Nah, Kang. Aya ieu. Abi mah ieu we. Tadi artikel teh aya pepasinganna, Kang. Pepasingan macam-macamna ieu gitu. Aya nu meuting kana posisi naon? Guys. Dia orang ke ngebahas artikel atau ngebahas tentang posisi. orang out. Gitu Kang, aya nu posisi naon? ya posisi letak pikiran pokokna ide pokok pikiran utama lah gitu. Utamana. Jejer aya kana dumasar kana eusina gitu. Tamun kana posisi mah aya tilu macam. kalau eta Aya deduktif teh jadi pokok pikiran teh aya di awal paragraf. Deduktif Kuduna kadua mah. nah Mun kahiji mah kaduktif. oke siap kuduna uyut lebih kahiji salah atuh. Kan keur ngabahas kakak ade. Ya aku mah kan kakek buyut. Terus deduktif. Nu kadua Deduktif mah di awal paragraf. kalimat mimiti biasanya disimpan gitu.
kalimat mimiti di awal paragraf. Kalimat mimiti itu jadi jejer utamana, jejer utamana masuk karena karangan deduktif. Ya gitu. Oke, lanjut ke laptop. Induktif mah di tukang, di akhir paragraf, kalimat di akhir paragraf. Kalimat naon? Kalimat pokok pikiranna. Gitu. Di akhir. Gitu. Jadi di awal ngan sempalan gitu. Carita panambahna. Nah, eta aya di terakhir teh campuran danda. Doan abi orang ngajak geuri caricing. Orang ngajak serius Mang. Ya, kerja kelompok teh kudu serius. Ieu teh konten edukatif. Mang. Informatif. Dedi teh kumaha atuh. Terok enak. Gitu. Nah, campuran teh kali pokok pikiranna aya di awal yang aya di akhir gitu. Jadi bisa dua nana dipake gitu. Tah, aya deh salahnya do masar karena eusi mah aya 5 macem. Angger kudu ganjil. Tadi 3 ayeuna 5. Bisa gitu. Kabeneran deui. Itu 3 sempurna. 3 sehat, 5 sempurna. 3 sehat 7 sempurna. Gitu. Nu kayak ji. Kasih berapa digangguan wae. Pada kita. Nah, aya 5 deskripsi. Ya, artinya ngadadarkeun atawa ngagambarkeun tujuanana pikeun mere kesan pikeun nu maca kana objek, gagasan, tempat, kajadian yang sajabana gitu kan. Deskripsi jadi sadayana kabeh dijelaskeun, dideskripsikeun, digambarkeun gitu. Dan deskripsi nu kadua aya narasi. Narasi teh artinya nyaritakeun gitu. Tapi di narasi mah leuwih ngutamakeun susunan jeung biasana aya palaku nu diceritakeun. Oh, aya tokohna. Aya nuntuyan waktuna. Waktu jeung pelakuna gitu. Nu katilu tujuh. Ya 7. Aya eksposisi. Berarti aya imposisi. Aya mantan posisi. Dipecat, mantan posisi mah dipecat. Eksposisi naon? Siram lah. Enggak pakai bisa di. Tujuanna ngajelaskeun nempikeun informasi, ngajarkeun jeung nerangkeun hiji hal, tapi teu diwuwuhan pengajak anu maca gitu. Jadi tadi ajak gitu mun ngadadarkeun tapi ajakan. Ajakan. Iya benerangnya. Berarti aya nu ajakan itu mah. Aya. Eta naon? Oke, selanjutnya. Lalaunan lah, pelan-pelan. Kudu sesuai step by stepna kudu katingal. Oh. Soalnya mau diacak buyar deh. Pasti itu kayak iya ya. Terus susun itu. No kaupat. Argumentasi. Art. Tane tapi sanes asli. Nya, sanes sok. Artinya ngabuktikeun atau nepikeun alasan. Tujuanna nepikeun pamandagan, konsepsi atau opini kanu maca dumasar kana logika. Pamadagan teh pendapat. Oh, berarti jangan nepikeun pendapat jeung konsep teh meureun ide gitu. Ide argumentasi. Nah, ieu nu cekakan tadi ngajak teh persuasi. Itu teh ngajak. Persuasi teh jadi istilahna teh jadi ngamekarkeun argumentasi dimimitan ku ngadadarkeun gagasan yang alasan bukti atau contoh pikeun ngayakinkeun nu maca tuluy diwuwuhan ku pengajak gitu. Jadi diajak gitu. Jadi ngadadarkeun terus di kalimat akhirnya diajak. Eta mah penasaran jeung anu argumentasi. Berarti artikel sifatnya subjektif atuh. Tapi kan aktual oge eta kumaha maksudna? Tah, ieu teh abi teh hoyong bisa ngajawab ieu. Abi teh hoyong bisa cuman iya rencangan abi dua-duana nganggur. Gitu nya, kalau mah alungkeun deui. Kita kumaha maksudna? Saha bade nu ngawal? Aya objektif subjektif kan. Abi siram bae mesek. Itu naon maksudna eta kumaha? Mun objektif mah dumasar karena fakta, riset, aya data-data, penelitian. Berarti itu masar karena
hal-halan ilmiah, fakta-fakta ilmiah, gitu. riset penelitian. Dan no objektif. Kita objektif. Jadi aya datana. Lamun subjektif, Lamun tiga subjektif. argumen eta Juga argumen, juga opini. Nah, Ada teh subjektif. subjektifna ti penulis. oh tergantung tanggapan penulis berarti Ya. pendapat penulis eta ya cek penulis we naon ya eta Ya. mah subjektivitas sebenarnya. Nah, Ya kan? Abi bukan salah. Semua saya. Coba aya sababaraha ciri artikel berarti nya. dina buku ieu teh teks artikel mibadna adegan nu tantu. Nah, nyata aya judul, Oh eta mah struktur. strukturna, Struktur. rangkaina, Rangkaina kumaha eta? aya judul, Judul heula. aya alinea pembuka atau lead, Lead. Lead. paragraf pembuka. Aya alinea panandes atau warga isi Isi, ayo isi bahasa Inggrisna naon? full, Full. full tank. Isi atau bensin. Ada. Terus ada baju Ada. Adanya. Terus yang terakhir aya alinea pamungkas atau ending. Ending. Tah, lebih jelasna cirina bade didadarkeun nu can Artikel. gawe. Cangkel. Kami. Angkau ciri-ciri artikel kumaha kau? Nah, nemutkeun buku ieu musim kudu bade dibacakeun. Aya 7 ciri-ciri artikel teh. Ganjil deui. Emang ganjil. 5, 7. Kabeneran pisan. Terami tes Masuk. sakit. Kaendahan. Siram aing lah. Ciri-cirina kumaha? Nah, nu kahiji byline story atau di bahasa Indonesia mah kudu aya penulisna artikel teh. Oh, sugan urang teh bae teh membeli garis di toko. di toko. Beli garis itu bisa beli panggaris ya tah. Ya, sugan teh meuli Bisa. penggaris. Jangan naon artikel meuli penggaris. Ame lurus ya malah lurus. Jadi by Byline story, by lines. lion story. berarti ulah anonimnya nulis Ya, artikel teh. nah, soalnya kan geus pasti aya Google kana nasi jalmina. Oh, berarti kudu ditulis. Terus Tulis lamun aja. make ngaran samaran? Teu naon pisan eta saya ge kan kadang Naon bisa maksa. Kudu beneran bisa. Kudu bisa. Siram Ya, aing. biasanya musim kuning tinggal aya oge gitu di Itu nomor make samaran gitu. Ayo kudu minang merenya. Muhun kana dikenal oge merenya. Sekali-sekali. Kedua naon? Nu kadua miboga gagasan nu aktual jeung atawa kontroversial. Aktual teh. Oh, Artina. Mah merek cai. Canggih kelan. Disebut. lain aktual teh anu ke Viral booming gitu. nya gagasan anu Hangat. terbaru, Hangat. Baru Anu hangat. fresh. fresh, Ih, panas. kontroversial, oke gitu nya. Eta. Terus Nu katilu gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma rea. Merekeun informasi teh tadi. itu kudu aya hubunganna jeung jalma rea nya urang merekeun naon lah gitu. gagasan teh. Saterasna ditulis halayan referensial ku visi nu intelektual nu berdasarkan Fakta-fakta ilmiah teh nya, Sebenarnya riset, referensi penelitian, na. data teh. dengan data na heula pokore Eta teh. gitu. Terus naon deui? Saterasna dipidangkeun dina bahasa nu hirup, populer, jeung Seberapa tahun? komunikatif. Bahasa teh seberapa tahun lah eta mah. Mas hirup, populer, Populer, komunikatif. komunikatif. Oh, berarti Bahasa dimengerti. tong kaku Nah, menurutnya. eta. Hirup populer mah bakenya bahasa-bahasa anu gaul lah ayeuna kekinian. Oh. komunikatifnya nu bisa ditarima kudu maca oge nya. Tah, enakeun macana teh. Terus Terus salajengna singket jeung tuntas. Singket, Singket. singkat. singket. Singkat tapi bahasa Indonesia. Emang kepanjanganna naon? Hah? Kan we disingket. Disingkat. Kepanjanganna naon? Panjang. Kan aya singketan. Singket jeung tuntas. Naon nu singkat nih, Kak? Tuntas. Jadi si artikel teh ulah nepi kok Ngayaya. ngayaya kudu aya batasan oge. berarti kudu tuntasnya Langsung maksudnya beres. nepikeun ka beres gitu ya. Nu terakhir Terakhir. Beres dewa. katujuh ieu teh nu Oh, nu ganjil teh. katujuh. Naon nu katujuna? Original. 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 Original naon original? Original teh maksudna urang teh nulis ku sorangan ulah niron atau plagiat kana
tulisan batur. Berarti eta teh karya urang sorangan, hasil tulisan urang sorangan. Tapi dicutat mah menangnya. Soal sanajan aya referensi tinu lain. Nah, terus ku tah eta 7 ciri. Ais. Kok bareng sih kita? Apel. Kayaknya jodoh. Siram dulu. Siram dulu. Kan kita teh deposisi. Deposisi. Kan tadi ada eksposisi ya. Deposisi. Ngopi Kang. Mangga. Opina bareng nih. Terus aya naon deui? Naon deui coba. Tes Atau 7 ciri kan tadi 7 terus pamungkas 7. terus kena ciri-ciri.